Balik ngojek tuluy santai dina lawang panto bari niis apek teh ari nu nelepon ka dieu cenah urang dahar barareng jeung ieu aya peuteuy teu diengkekeun deui langsung we OTW tah nya guys samemehna teh abi teh dititah ku bibi hayu cenah anteur ka puskesmas atuh man cek abi teh bibi ka puskesmas urang ka pom erek ngeusian bensin cenah cek si bibi teh tah nya guys abi teh loba video basa di Lebakna teh aslina poho bleng we singkat caritana ieu teh nya guys geus balik we nganteur bibi teh tuluy we di dieu teh dahareudang abi nya niis we nya guys abi teh biasa dina lawang panto anu dapur ari pek teh ari keur niis aya we telepon cenah ka dieu rek dahar moal ngarariung jeung peuteuy nya langsung we ku abi teh digaskeun OTW diganti heula baju we nya guys ieu teh da abi teh hareudang puguh we atuh pulang cape ditawaran dahar jeung peuteuy langsung we tuh ieu teh nyambel heula nya guys ngahaja ieu teh teu mawa sanguna ameh awet tuh di imah ari pek teh di imah lanceuk teh sanguna teh rada gigi ruguh geuningan daharna oge lain atuh balik deui nyokot sangu ka imah hayang utuh satadina mah anu di imah teh gagal we erek gratisan teh tapi alhamdulillah ketang ari rencangna mah ieu oge gratisan sanguna ge ketang ngiduk heula sakali bakal pinikmateun we ieu mah nya guys mana posisi beuteung teh ieu teh geus kekerebekan atuh da uyuhan pulang ngojek mah di imah deui can masak-masak acan dari sangu mah ti isu-isu keneh oge geus ditageunkeun eta teh nya guys di dieu teh abi teh can nyokot sangu ka imah ngiduk we ieu teh sangu anu lanceuk dinu Magicom ari pek teh dirasa-rasana cenah teh asa beda ieu teh sangu teh cenah ieu nyanguna loba teuing jadi we cenah asak saware eta we nyidukna tinu tengah cenah tinu tengahna mah da geus asak da sateu pararuguh abi teh balik heula we nya guys nyokot sangu kacaritana geus beres we daharna teh ayeuna mah tinggal balikeun alhamdulillah nikmat komo gratisan kieu heug unggal poe ngondangna teh naha diberi hati malah minta jantung dasar nuhun lanceuk sing kagentian deui ieu rizkina anu ka mam ku abi amin.